Gusti sebenarnya aku kerja dia pepoyan garing Gusti lu poyan 7 putih Gusti sebenarnya apa yang nama cara Sembako can ditebus. Miun, Ya mah, mama ngatin Pak RT heulanya nebus sembako. ya sok mah, Iya kade mama keur ngareh lamun saat pareumannya. ya masuk. Nya tuh. Cek. mana teh? Iya ngatin Pak RT nya sembako nu aja tadi cana. Aduh, nya di sembako. Acan teh, Ayo atuh bareng. make lape aja deh. Alhamdulillah ya Allah boga salaki teh bager pisan kamari kak meuli ali jeung kongkorong. Ayeuna titah meuli suwung deui. Nih bisa enggak beli teh ibu-ibu rek. Aku malu. Aduh, asa si Eha. Orang bibita. Pasti dah kangen. Aduh, Ece netas gaya. Mereka mana Cece? Bawa-bawa cigana merek shoppingnya. Tos iya atuh salaki ngabalanjaan di orang biasa we. Kita belanja koleksi emas. Alhamdulillahnya atuh asa kitu mah. Salaki abi mah jauhan ya. Meuli cengek wae kudu gawe ti sore jedul nepi ka isuk jedul. Sami saki abi oge ngabajuan ge. Tahun kali we lebaran hukum. Cici mata boga salaki teh kudu kos ece. Kudu milih bobat bebet bobotna. Aku udah baca apa nyai teh mah dijodohkeun si apa? Allah ece siga zaman Siti Nurbayan wae. Hayo tuh Ece, abi mah bade nyana heula sembako ka Pak RT. Anu aja terus cana. Ah mangga we. Ece mah kabaturkeun. Ece bade belanja masalahnya mangga ah. Nya tuh ayo. Bejaan tuh sana ke masker. Empok. Cek. Pakai masker atuh bisa aya razia. Langsung aja ya. Ah, raja teuing. Polisi mah kicepan ku ece. Assalamualaikum. PT, Yuk. PT. Yuk. Bade nyana sembako nu Ece, bagian Ece nu mana? Waalaikumsalam, Cek. Eta di juru da kantor anu ece, anu cetuti sareng anu teh sayang. Ah, PT, cetuti mah jeung diberes sagala da geus beungar ieu. Rasakeun nya atuh da di dieu mah tos pada mampu. Tadi oge panggil di jalan. Pas kokna teh rek bade balanja emas. Atuh da amanah ieu mah kudu bapak tepikeun. Atuh kajang mamatkeun we Pak RT karunya keur mah di pabrikna di rumahkeun tambah jeung kapelimburan. Oh, mohon atuh hari kitu mah pasikeun ka Jang Mamat ari tos aya careup di cetuti mah. Raos ka bapana. Atuh aya kitu mah ku abi ngajapkeun sakanten abi mulan ka bumi. Mohon saya atuh hari kitu mah. Ayo atuh Pak RT di kantor lah. Mangga. Mangga. Assalamualaikum. Mangga. Waalaikumsalam. Alhamdulillah warga-warga urang salam. Ayo tanya Cek, iya nuju nyangu, beli kebujang apa? Oh nya sok atuh. Abi oge sami padekatan jeung mama teh. Nya, mangga. Assalamualaikum. Mama. Waalaikumsalam. Ayo naon tara-tara. Iya ketitipan ti Pak RT sembako banyak ketitipan abi.
Aduh, ningal repot sih jeung diajapkeun sagala. Tengah ros direpotkeun da salami kang gua amah. Naon henteu sih? Aduh, nuhun cenah nya. Ieu sembakona. Hayu atuh nya ka bujeng hujan itu popoyan di teh anu nyaitan. Mana? Mangga. Mangga. Sia tadi naik balanja kalau menang razia gara-gara si corona itu pakai masker segala ada mah nek kasih RT mau beas bak lumayan Waalaikumsalam, Ceu. Assalamualaikum. Aya naon, Ceu? Diuk. Kunaon ari Ceu eta muka warga teu kitu aya naon? Dasar we tadi gerak tadi niat bek balanja karun kena denda. Hai, Ceu denda di mana? Tadi kalun alun dek balanja emas niat nama. Sing horeng tadi denda. Dan cuma teu make maskernya. Heeh, poho ari Ece teh sugan teh nya dikicipan ku Ece teh bakal kumaha kitu si polisi teh. Oh, di denda tadi nama. Heeh. Ayeuna bapak kudu kumaha? Ari brek mawa sembako nu Ece we nama. Ari Ceu, kan tadi saur Ceu Citu ti mah cenah pasikeun we ka batur. Cariosna teh nya aku bapak teh dipasikeun we ka Jang Mama. Si goblok suka teh di baralawa hanes aing. Eueuh si Aing mah mas teu kabeli. Sembako teu kabagi. Berpisannya kamari karek meuli Ali jeung Siap sih tadinya bagus tadi. sakit teh oge. Maafna Ece teteh kudu salah kita boga salah kita kudu kos teteh. Itu hidung ngerihan. Waalaikumsalam, Ceu. Eta kantun eta kan. Mas teu kabeli. Naon sia biasa ngomong.